Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Jajaran awal ieu hikmah Bismillahirrahmanirrahim. Tanawa'at warna-warna. Naon ajnasul a'mali pirang-pirang jenisna amal. Alal amilina dinu amal kabeh. Litanawu'i wa iwaridatil ahwali. Karena warna-warna ail waridati tegasna pirang-pirang anu datang. Allati anu tantaju bikulubihim kana pirang-pirang paningali hatena itu amilin. Masalahnya yen beda-beda na jenis amal teh kumaha waridat nu datang kana hate ti Allah Ta'ala anu nimbulkeun ahwal. Ari ahwal teh berarti tingkah hate, hal tingkah jasad. Nama baturnya wah jenengan salat we ngaduk-duk mending kos kuring geto puasana coba ting turutan kuring gitu. Mun batur geto salat sunahna terus urang geto puasana misalkan, maka ulah sampai dugikeun ka nu datang ka manehna ti Gusti Allah sehingga tiasa ngalaksanakeun anu didambag-bagan hukum syara eta timbul tina waridat ti Gusti Allah. Warid nu datang ti Gusti Allah kana hatena eta jalma sehingga eta jalma didaekeun ku Allah teh salat sunah misalkan, puasa Senin Kemis misalkan, salat duha misalkan, tadarusan misalkan, ta eta teh datang na warid ti Gusti Allah sehingga netep kana ahwalul kulub urang tingkah hate. Jadi tak kerteg eta teh hayang migawe amal. Jadi sing horeng da sadayana oge anu midamel amal kahadean eta teh awalna kaeta si jami. Matakan orang sebagai muridin ulah sampai dugikeun ka nentang kana amal batur nya. Ulah cenah buat ngaduk-duk we cenah ngaji atau ngaduk-duk we cenah zikir gitu. Ulah sampai dugikeun ka kitu. Ai urang mah pan mendingan ningali kajerona urang we kitu nya. Ningalina tingkah urang ketika ngamal.
Ya salaresna makan tingkah ngamal walaupun eta teh irodah ti Gusti Allah atanapi warid ti Allah datang ka hiji jalmi kadituna sabenerna tergantung kana niatna. Katakan kasebut we inna amalu biniat. Hiji pada melantet tergantung kana niatna. Awalna kumaha ieu? Tujuanna kumaha ya dina ngamal? Aya pan pada melan anu sae tapi niatna teu sae. Contohna mana? Ketika orang diharup ketingali misalkan aya awewe gulis tuh luar biasa. Orang mau motor. Wah pura-pura nanya bade ka mana ya urang sakantenan gitu. Aya niat nama naon teh secara dohir nama kos nu bagus gitu nulungan tapi hate aya tujuan nu lain gitu kan. Ari geus nganterkeun teh cenah bili perioge mah enjing antosan deui teh tidinya gitu. Biasana akang kadinya deui enjing tah eta teh ari katinggalina kos nu nulung tapi jerona eta mah teu bagus. Eta mah contohnya, contoh ulah sampai dugikeun ka ari katinggalina mah bagus tapi jerona. Tah matakan kan tergantung niatnya. Tergantung kerteg hatena. Pan ai jalmi teh aya nu teu dibiasakeun misalkan puasa tapi ieu mah maca Quran we ngaduk-duk. Aya nu kitu. Oge maca Quran teu non teu kaduga loba misalkan. Maka salat we misalkan salat sunnah we teh jalmi teh ngaduk-duk salat sunnah. Kadang-kadang dina tadarusna mah henteu kitu. Aya nu kitu. Aya nu maca Quran teu pati bisaeun, salat ge teu pati dipigawe, ayat mah kitu. Tapi rada beunghar. Maka sedekah ge nganduk-duk teh eta gitu. Eta kan pikeun jalmi-jalmi anu garaduh mah memang anu paling utamana sedekahna. Jadi intina mah ieu teh kieu musannif teh pepeujeuh ka muridin ulah sampai dugikeun ka nyalahkeun lah kana amal-amalan batur. Ulah disalahkeun yang penting mah megawe amal soleh we kitunya. Ulang mah husnudon heula. Ulah sok nentang kana amal batur sabab kumaha datangna waridat ti Gusti Allah eta teh. Mun heug nu beunghar digetolkeun salat, ari sedekah teh digetolkeun. Wah eta teh lebar kan mubazir kan hartana. Anu getol misalkan getol salat sunahna jeung getol tadarusna eta mah teu pati boga duit biasana. Gitu. Damun heug teu diajar salat sunnah mah kan. Lamun teu soson-soson kana salat sunnah atanapi duha, atanapi tahajud. Atanapi teu soson-soson tadarusna. Atanapi wiridna, holwatna, coba rek ngejar amal alus naon pikeun urang anu teu boga duit. Ayo. Coba rek sedekah pan tepat di aya duitna. Allah ge tos diatur eta teh. Tos diatur. Ayo orang nentang misalkan kan amal batur. Wah. Daripada getol salat sunnah mah cenah jang mendingan puasa ku saing ieu. Salat mah kurang matis ya. Singkat eta. Keun batur we kitu nya, batur rek puasa, rek salat, rek tadarus. Da eta teh kumaha waridat ti Gusti Allah eta teh. Ya hikmahna teh salasna mah kitu, bertujuan naon ke musannif ulah sok nentang kana amal-amalan batur. Urang getol ngaji misalkan, manehna mah tara ngaji. Kos aing geus cenah. Wah kebatankeun aing atuh depan sanajan getol salat ge pan kudu diilmuan teh salatna. Naon cenah getol salat ge teu ngaji mah ta nentang kitu. Anu nentangna nu punggun anu teu dikengengkeun mah asa hebat teh timbulna aing. Batur mah kecil we teh. Keun bae batur mah dah rupa-rupa warna-warni ibadah teh gitu. Batur mah atuh urang mah pan aya warna-warni ibadah aya tujuan pan. Urang pan nuju suluk taroki. Warna-warni ibadah dicontohkeun sapertos waisal korni kapungkur. Ya jalmi anu dipikaresep kacida ku Kangjeng Rasul tapi teu acan penak sareng Kangjeng Rasul. Tina naon eta ngahidmahna? Waisal korni tina gawe hade kanu jadi indung. Waisal korni buah terkenal.
tapi terkenalna di Malakut. Antukna dipikar ku Kangjeng Nabi. Aya jalmi anu ngawuruk ikhlas gitu tah. Ngawuruk we ngaduk-duk. Biasa jadi titik ikhlasna janten waliullah sapertos kitu. Aya oge jalmi nu rajin sedekah we terus-terusan sedekah. Neangan duitna getol misalkan, tapi sedekahna oge luar biasa getolna. Ikhlas we jadi waliullah eta teh. Ku jalan kitu teh. Nah eta teh waridat ti Gusti Allah. Aya oge jalmi anu ngaduk-duk puasa we Senin Kemis. Nepikeun ka titik puncak ikhlas. Nu disebut naon? Nu disebut wusul teh jadi waliullah. Matakan kin kapayun tingkatan ikhlas teh kabagi tilung kin kapayun. Dina hikmah ieu keneh. Tingkatan abidin, tingkatan muhibin, tingkatan arifin. Mungkin dijelaskeun. Aya oge jami-jami misalkan anu ngaduk-duk we salat duha we aya kitu. Salat duha nepikeun ka titik puncakna ikhlas dina salat duha jadi wali itu. Jadi waliullah. Jadi nu penting nama ulah sok nentang amal-amalan batur. Siapa tahu batur teh jadi wali kumi gawe amal eta teh. Gitu. Karena jelema anu dikecilkan sama orang lain tiba-tiba luar biasa. Populerna di alam malakut. Ayo ge anu getol puasa, misalkan tegetol salat, tegetol tadarus, tegetol sedekah, kumaha? Sobar eta dihina batur. Tuh. Didolim ku batur teh sobar we gitu. Sampai titik istiqomah dina sobarna dihina ku batur, sobarna dina didolim ku batur, titik puncakna jadi waliullah eta teh. Ku jalan sobar eta. Tekan seseueur para jagoan-jagoan Allah wali-waliullah anu titik puncakna na kasobaran dihina ku batur, dikecilkan ku batur. Didolimi ku batur. Eta mah jadi wali teh ku sabab nahan ka nyeri. Nahan ka nyeri, sobar jadi wali. Aya oge nu asup ka surga teh lain ku sabab loba amalna. Kunaon atuh? Ku loba sobar. Dina nandangan cocoba jeung ka nyeri hate. Sobarna teh jadi wali gitu teh. Jadi teu kudu akur wae amal-amalan jeung urang nya, batur ge nya. Teu kudu karena kan memang sadayana ge tos diatur, tos ditakar ku Gusti Allah. Husnudzon we urang kitu nya. Atanapi perbaiki ta'adub urang, adab-adaban ka jero dina diri urang. Tak tadi meredih itu lati mailahum kana condongna itu si amilin ilatil kal a'mali kana eta pirang-pirang amal. Nur anu datang kana hate teh ngakibatkeun condongna kana eta amal kitu maksudna. Aya nur Allah nu condong kana puasa. Aya nur Allah nu condong kana getol ngaji. Aya nur Allah nu condong kana sedekah. Aya nur Allah nu condong kana tadarus. Aya nur Allah nu condong kana puasa Senin Kemis. Aya nur Allah nu condong kana salat duha, salat tahajud, kholwat. Aya nur Allah nu condong hayangna teh munajat teh ka Gusti Allah. Eta teh timbul tina nur Allah. Mangrupikeun waridat teh. Matakan heulaan mana warid jeung warid jeung wirid. Heulaan warid. Ulah dibalik. Cenah supaya menang warid kudu daek wirid. Atuh pan daekna wiridna eta teh aya waridat. Aya nur ti Gusti Allah saingan daek wirid. Gitu. Jadi sing horeng ketika ngajalankeun amal-amalan anu sae teh eta teh timbul tina nur Allah mangrupikeun waridat ti Gusti Allah. Waridatun atawana pirang-pirang anu datang. Hiya ari itu waridat eta al ahwalu pirang-pirang ahwal, pirang-pirang tingkah. Ta ari tingkah hate mah ahwalul qulub gitunya, pagawean hate, hal pagawean jasad. Lamun pagawean sirnawan, tajalli berarti. Ya. Eta sanes ahwal pagawean sir mah. Ya.
tapi tajalli ka Gusti Allah. Painal warida sanyanya nanu datang eta qad yusama terkadang diaranan itu warid halan kana hal. Kama sapertikeun perkara sayatinu bakal datang itu emak. Atawa nu datang teh ahwal. Jadi warid teh naon? Nyaeta ahwal. Bray sobar datang kana hate. Bray weh datang mahabah kana salat. Bray datang mahabah kana salat duha. Bray mahabah ieu hate kana tadarus. Eta teh ulah dianggap sagawaya. Daekna salat duhana urang, daekna non puasa sunnah Senin Kemisna urang eta aya waridat atanapi nur Allah berlupa ahwal. Eta ahwal sebetulnya. Janten teu sagawaya. Moin cenah kangpan dititah cenah gua tah eta mah halna. Ya. Jadi dicumantelkeun ahwal kana hal. Otomatis pan di dunia mampan keda aya hal. Ya. Aya pakuat pakaitna sareng jasmani. Tapi kan ningalina lain jasmanina, tapi hate ningalina ka mana? Warid ti Gusti Allah. Janten teu sagawaya ketika misalkan diarahkeun puasa Senin Kemis teh ketika terjadi teh puasa Senin Kemis tah waktu harita nur Allah datang. Ya. Kana hate urang sehingga janten ahwalul qulub tingkah hate. Jadi mahabbah hate teh daek ngajalankeun salat puasa Senin misalkan. Teh timbulna kitu. Tah eta anu disebut teh kareteg kareteg malaki eta. Kareteg malaki bareng jeung kareteg akli. Ari kareteg akli mah berarti kareteg anu tos dibarengan ku ilmu yakin ya. Mimiti nama aya kaelingan heula jeung urang kareteg hate teh. Aya eling ka Allah. Berarti eta tos aya nur Allah, waridat datang. Tah eta teh kareteg urang keur dimalaki, kareteg malaikat disebutna. Sejapatuh tunduk sumembah ngabakti kekersanan zat Allah aja wajalla tah hate tah eling ka Allah berarti kareteg hate eta urang kareteg malaki. Terus timbul pada melanana pada melan migawe amal solehna tah disebutna ahwal ketika daek ngajalankeun pada pagaweana teh jadi alus midamel pagaweanana karena naik eta teh karetegna jadi kareteg akli. Jadi timbulna kareteg akli mah timbul tina ilmu yakin. Jadi ladang ngajina heula. Sehingga ieu akal ngarti ikror ka Allah, ikronan ingkar kana dirina. Ketika puasana teh kuring dipuasakeun ku Allah, kuring dikuatkeun puasa ku Allah, tapan ikror ka Allah, ingkar kana diri. Nah, kuring daekna, daek nu daek. Tak kuring mah daekna oge wujud dina irodahna kuring eta mah tapak damel irodah Allah. Asar sifat nu aya dina diri urang mah. Ngaran asar sifat berarti sanes sifat. Da sifat mah nuduhna ka zat nu kagungan Gusti Allah. Jadi ketika urang puasa, urang sanes urang apalna tapi urang mah asal apalna. Ngan leungitkeun urangna ngan aya Allahna, ta eta mah tos khotor robani disebutna. Janten ayana khotor akli teh ketika orang aya kailmuan ya. Aya kailmuan, aya kanyaho ladang ngaji teh. Aya we nanti kareteg akli, kareteg akal goriji. Jadi antukna berarti la ilaha illallah. Henteu aya perbuatan, henteu aya nu ngaduh damel kecuali Gusti Allah. Tah eta teh anu tulus eta tehnya. Anu tulus amalna artina tulus teh ngabahasakeun katingali secara dohiriah amal sae, secara batiniah ge amalna sae karena ditaekeun kana naon kana kareteg akli. Tadi teh kareteg robani.
nyaksi we misalkan daukiah aya rasa kuring dipuasakeun aya rasa kuring dikuatkeun rasa ieu mah tos rasa tah berarti tah disebutna daukiah teh eta mah hotorna hotor robani imanna hakul yakin sebab tah eta teh tos tajari sanes ahwal eta mah berarti sir eta naon teu anu gerakna kitu nya yakni naja musonib anna ba'dul muridina sanyanyana sapalihna jalma nu ngarepkeun itu kabeh tajiduhu manggihan anjeun hu kana itu ba'dul murid mustagilan tingkahna nu katungkul bisolatiku salat wa ba'duhum sareng sawarehna itu si murid bisyami katungkul ku puasa wahakaza sareng nya kitu deui anu ditos dicaritakeun jadi aya muridin nu getol salat sunnah aya muridin nu getol puasa eta mah kumaha warid ti Gusti Allah fungsinya kumaha kang cenah lamun lengkap atuh eta mah luar biasa eta waridna luar biasa biasa nama nu lengkap itu warid ti Gusti Allah teh biasana tos dina bareng jeung tarekah atan napi tata carana biasa nama aya murabi pan ari anu henteu tarekat mah nya anu henteu tarikoh mah ngajalankeunna teh naon seseueurna teriming-imingi ku padilah atanapi kautamaan anu teu tarikoh mah atawa karteg nu kuat atanapi warid ti Allah ngan masih keneh rawan ketika terjadi ahwalul qulub misalkan terjadi netepan duha tah netepan salat tahajud misalnya salat tahajud tah tos terjadi berarti tos hal eta salat mah warid ngan ieu masih keneh lemah tina naon lemah tina bahasa ahwalul qulub jadi tajalli karena teu tarikoh teh nah itu berarti kan teu aya bimbinganana matakan antukna hasilna saatos tahajud teh aya nyarandekeun hate dina tahajud bu tadi puting kuring wah asa huseu salat teh kayak kitu tah jadi nyarande eta teh asa kunaon tadi puting teh antukna pabeberangna sok ngantosan efek tina salat tahajud eta rawanna teh anu teu dibimbing mah anu teu ngilingan tarikoh mah kitu tarikoh teh suluk taroki nya hakikat tarikoh teh suluk sareng taroki artinya berarti suluk taroki berarti aya dina makom muridin ngaran makom muridin berarti eta teh aya guruna anu ngabimbing makom dina muridin wasababu zalika ari sababna eta anu tos ditutur beda-beda amal si murid teh eta waridun ilahiyun warid nu bangsa kapangeranan iktado anu meredih itu warid maila haza kana condongna ieu perkara ila kaza kanu sajena deui wahaza jeung ari ieu perkara ila kaza kanu sajena deui wayan bagi jeung perlu likuli ahadin pikeun saban-saban nu sahiji naon ayya mala yen amal itu si kulun ahad bimuktado mailihi kana pamardih condong itu si kulu ahad al mazkuri anu tos dicarioskeun jadi perlu pikeun si jalma condong kana pagawean anu dicondongan ku eta hatena dina sabab datangna warid jadi hate teh kertegna hayang naon ieu kitu nya kos pan sok aya hayang kepenting salat tahajud ieu tah barengan ku naon ku ngajamna urang kuring engke arek tahajud tah eta teh salah sawios ngaduana urang supaya terjadi dina salat tahajudna aya sakolepan nunggu hayang tahajud terus biasanya sok dituturkeun ku panggoda tapi da penting teh sok dunuh teh geuningan
ai alarm kadang pas ning alarm paehan deui alarmna kan sakitu. Jadi kan jadi kitu ningali jadi ngahayal jadinya. Jadi waham ta jeung hoyali. Ta salaresna mah waham hoyali teh kan urang teh nah hiji perkara anu can kajadian kita misalkan tabuh 2 pas setengah 3 teh belum tentu orang teh bakalan kumaha tapi kan dibayang ku orang teh ayeuna wah ke penting ribut tapi nanya isukan pan gawe ke kumaha lamun misalkan lelengutan dina gawe tah jadi kitu antukna eta teh kahijab biasana tara jadi eta teh tara jadi migawe tahajudna gitu terjadi ahwal terjadi hal kadituna ilam yakun lamun teu kabuktian itu si kulun ahad eta tahta tarbiyatus syaihin anu di bawah pengawasan guru. Jadi anu rupa-rupa amalna teh eta mun teu di bawah tangan guru. Tanya. Jadi sing horeng aya amal-amalan anu henteu di bawah tangan guru, aya amal-amalan anu di bawah tangan guru gitu. Anu dicarioskeun anu tadi seueur amal hiji jalma anu teu di bawah tangan guru atuh sok sakadaekna gitu. Berarti anu henteu thariqah teh tapi mun urang boga guru mah wajib nuturkeun kana ajaran guru. Mun misalkan urang mahayangna teh salat misalkan ge tapi cek guru kudu puasa atuh kedah eta mah ngalaksanakeun puasa sesuai arahan guru ulah sakahayang urang matakan saur Kiai Musanif kan tahta tarbiyatus syaihin jadi anu di bawah tangan pengawasan guru. Yang lima cenah mun teu boga guru kumaha misalkeun hayang atanapi resep salat duha ieu mah atuh laksanakeun salatna we resep puasa laksanakeun puasa ngan mun gaduh guru mah ulah nuturkeun ka hayang sorangan kitu maksudna saur Kiai Musanif teh nya wajib kedah kumaha guru sabab ari murid teh disebatna aya ciri-cirina murid anu bahasana murid anu sodik sadayana teh cirina teh di dieu sesuai coretan ti guru mah 13 poin ieu mah dicarioskeun sanesna naonnya supados karena memang kana Kiai Musanif ngabahas tahta tarbiyatus syekh ya, anu di bawah tangan pengawasan guru berarti kedah dibahas heula ieu murid anu bener gitu. Jadi murid anu nuturkeun kana ajaran guruna, nuturkeun kana ilmuna. Jadi termasuk ieu teh murid anu sodik, murid anu leres. Sadayana ayat 13 poin ter. Anu kahiji ciri-ciri murid sodik teh kal mayiti. Jadi ari murid di bawah tangan guru teh sapertikeun mayit anu keur diadusan gitu. Jadi kedah kumaha we cek guru kakaler. Cek guru misalkan puasa. Jadi seperti kos anu ngadusan anon teh mandian mayit geuning tangkubeun tangkuba nangkarakeun gitu. Anu kadua indiroj irodah murid dina irodah guru. Maksudna kumaha? Jadi kahoyongna murid teh eta teh ngalaksanakeun kahoyongna guruna. Eta teh. Berarti lamun teu ngalaksanakeun kahoyong guruna sanes murid sodik. Soalna kunaon ieu teh ngabahas murid sodik kan murid sodik teh salah satu syarat murid anu usul di bawah bimbingan guru mursyidna.
Eta nu kadua, indiroj irodah murid dina irodah guru. Anu katilu teu perduli darajatna leungit tina hatena manusia. Ya da repot ieu. Jadi hilang kagengsian meureun hilang gengsi. Jadi cenah ngaji tong nya tapi era ngaliwatna ka dinya kete aya nu nanya ngaji ka mana tak kitu. Ta eta mah murid sodik mah teu perduli ta darajatna leungit nya kahormatanna leungit tina hate manusia. Tuh ngaji tasawuf mah cenah can waktuna jang kitu. Urang mah atuh benerkeun heula we cenah pikihna. Sok padahal mah kan ngaran-ngaran ngaji tasawuf berarti kan garap oge tapi pikihna gitu. Tah eta nu katilu teu peduli ek domongkeun naon-naon bae oge darajatna leungit tina hate manusia. Anu kaopat kagorengan manehna teu embungeun kanyahoan ku batur. Jadi henteu eta nanti teu ditutup-tutupi gitu kagorengan teh. Artina teu dimanipulasi. Artina atuh geus salah masalah we gitu. Ulah ditutup-tutup mung sakanyahoan we darajat urang rendah di hareupeun batur atanapi urang teh cedera di hareupeun batur gitu. Ulah. Artina ngabahasakeun tunduk patuh ka guru. Terus engke kan dicemooh engke ku batur. Kitu-kitu teh cenah ka guru ta eta teh. Ta eta ngajaga eta. Hapunten tapi abinya ngebahas ieu karena memang hikmah salapan kupun guru teh dibahas ieu karena orang kan himah hoyong ngusul gitu nya. Karena berarti kan ieu karena Kiai Musonif ngebahas di bawah arahan guru berarti kedah dibahas oge syaratna guru, syaratna murid gitu. Eta anu kaopat. Anu kalima teu hayangeun saeutik oge kaalusanana katohyan ku batur. Jadi teu hayangeun we kapangih kaalusan ku batur teh gitu. Panai urang mah pan seseueuna urang kitu nya. Hayangna temong-temong kaalusan ka batur teh. Hayangna teh kitu. Oh aing panggagahna ya aing pangsolehna gitu. Lain ngaran soleh tapi aing kitu. Jadi nu kalimat teu hayangeun saeutik oge kaalusanana katohyan ku batur kanyahoan ku batur teu hayang. Aing cuman kumacenah kang kanyahoan misalkan urang getol Senin Kamis atuh penting yang penting mah urang teu ngabeja-beja gitu. Tapi untuk menegaskan bahwa urang puasa mah eta mah emang kewajiban urang. Sanes hayang nemrakeun nya sanes hayang nemrakeun kaalusan. Misal pan zaman ayeuna sok aya bahasa teh yuk orang ngopi yuk ka imah misalkan atuh sebat ana soim abdi nuju puasa eta tujuanna naon kahiji negeskeun nanjeurna kaimanan da eta teh ajaran Kangjeng Rasul nya nu kadua mere conto kanu sanes bahwa bagus sih dina Senin teh puasa nu katilu ulah wae nawaran ngopi lamun poe Senin gitu supaya nyahoeun kitunya ta eta teh anu kitu mah mangga eta mah ana soim saya sedang puasa arek anu ngajak gelut sukuan ana soim keur puasa aing ta eta teh negeskeun teu nanaon tegaskeun teu nanaon da emang eta mah kedah ditemrakeun eta ulah disumput-sumput ngabahasakeun sumput ria atanapi takabur atanapi ujub ta eta berarti tinggal urang mujahadatun nafsi di jerona urang lain di luar taman di jerona urang gitu. Urang begitu urang ngomong ana soim teh urang hayang kapaja apa hayang kasor ku batur apa kumaha gitu. Tah gitu. Jadi nu kagenep ta nah anu kalima teu hayangeun saeutik oge kaalusanana katohyan ku batur atau kanyahoan ku batur. Nu kagenep tara datang ka guruna kecuali ngarepkeun rusdu, taufik, hidayah ti Gusti Allah. Jadi kitu datang ka guruna teh. Ngarepkeun teh rusdu we sareng taufik sareng hidayah ti Allah. Artina kumaha? Atuh sagala-galana teh ketika obrolan sareng guru teh eta teh
miharep we rusdu ti Gusti Allah. Rusdu nanti mana secara dohiriah ti cariosan guru, secara hakikah eta teh pahmianilah ti Gusti Allah. Jadi paham gitu. Datang we saengga taopek urang hayang migawe ieu anu dicarioskeun ku guru. Teh kan taopek tah. Hidayahna berarti kan nemrak wusul dina hidayah mah nya, nemrak wusul naon sababna hadiatu ta'aruf ngahadiahkeun ka makrifatan. Terus pahamnya eta namanya rusdu taufik hidayah. Jadi ketika naon yang harupan guru ketika nepangan guru teu aya sanes hoyong aya rusdu taufik sareng hidayah ti Gusti Allah. Ta eta teh naon teh melalui guru. Nu kagenep. Nu katujuh himmahna ngaislahkeun kana hayang guru. Maksudna ieu teh berkeringat bersama guru. Artinya berkeringat bersama guru teh sama-sama berjuang dina anu keur diperjuangkeun ku guru. Da guru mah memperjuangkeunana henteu langkung tina syiar. Naon anu naon teh kailmuan naon anu nuju di pedar atanapi nuju diutamikeun. Ta biasana mah dina barengan perjuangan syiar guru mah. Boh dina patempatanana matakan kapungkur upami di kobong teh ketika taran miwarang tukang-tukang kitunya kapungkur ayeuna mah geuning dipermasalahkeun nya kapungkur mah tara anu ngaragajina anu mawaan balokna anu wah da suka bungah we diparentah ku guru teh kitu di puntang tulungan ku guru teh suka bungah we karena naon karena memang ikut berkeringat bersama perjuangan guru gitu saja tata himmahna ngaislahkeun kahayang guru tanapi berarti berkeringat bersama guru. Kata 7 ke-8 sobar narima pilara ti guru. Maksudna kumaha apan guru teh meureun manusia biasanya pan sakali mangsa aya nyarekanana yang molotot teh ti guru teh nyang kitu-kitu wae pan kitu. Eta teh urang teh sabar we kitu. Ku bahasa bebelekehna guru keun ngabahasakeun kita eta tandanya ahna ka diri kuring we sebagai muridna. Dalam teu pepeuleukeuh mah guru ka muridna berarti eta teh aya satu tujuan anu yang harus ditekankan. Kan aya penekanan keilmuan, aya penekanan ajaran, aya diurul ajaran. Kitu pan guru mah. Jadi kan ada guru mah paham ieu situasina keur aya penekanan ajaran, lamun teu ditekan ajaran moal dilaksanakeun ku muridna biasana mah henteu ngadisiplinkeun kitu tah. Antukna ketika teu dijalankeun pasti eta teh panai molotot mah kudunya. Pasti eta mah rada dana tinggi atanapi guru teh keur capek ieu mah cek akang ya ieu mah nyareskeun saur pun guru lah dicareskeun deui ku abi nya bilih abi lepat kitu bilih abi melebar karena kan matakan rada rawan ngajelaskeun ieu teh bilih ieu timbul tina hawa nafsu abi kitu nya ieu mah sakur perkara anu dicareskeun ku guru teh ku abi dicareskeun deui bilih henteu melebar pembahasan. Antukna ya memang abi rada kaku upami ngajelaskeun ieu teh ya. Bilih ya kan jalmi pan benten-benten terutama anu panggoda-panggodana si eta pan ngaguliksek mempengaruhi dengan keadaan sedikit apapun bisa jadi gogoreng kan gitu. Ta ieu teh cariosan-cariosan abi anu dicarioskeun ku guru abi sapertos kieu dina perkawis pembahasan murid sareng guru gitu. Ta sobar narima pilarati guru. Tenang we gitu kena tingkatkeun nyata berbaik sangka pan kapungkur gitu nya kapungkur abi nuju di sanawiyah abi pernah nyarios ka rerencangan asa can pernah ningali apa ka urang senyumnya gitu esok padahal mah geuningan apa bertindak gitu teh supaya si santri teh si muridna teh aya rasa segan gitu
Jadi lamun misalkan cacalehakan susurian beberapa kata kan antara guru jeung muridna mungkin teh kumupan aing murang kalih keneh mah pannya. Jadi kos asa nguhak nyamplak gitu ngabahasakeun. Tak kapungkur teh apa teh patos gitu. Tak abi ngemut oh nya sing horengnya guru teh memang aya naon teh aya saahna keur serius, aya saahna keur bercanda, aya saahna keur heureuy gitu. Jadi ternyata henteu terus-terusan heureuy, terus-terusan serius gitu. Nah, ketika aya nyelekit misalkan tetan kudu sobar narima pilara ti guru teh gitu. Aya kata-kata nyelekit misalkan tersinggung eta teh biasana ketersinggungan ucapan ti guru eta teh dibarengan ku si eta dina hate urang dina ufuk ilmu bieu. Antukna digede-gedekeun gitu di naon sih dibesar-besarkan. Besar-besarkan. Ta eta anu bahayana. 7-nya 8. Salapan. Nu salapan husnudzon ka guru. Jadi berbaik sangka we. Nah, nya akang teh kok jadi kitu tah di dinya tah. Nah, nya tah cariosana teh kitu asa teu tidak. Apa tujuan anu sing kade? Aya ulah aya nanti ulah buah ieu tah ulah sampai teh bikin kade. Tingkatkan orang berbaik sangka. Lamun aya salah satu di antawis urang misalkan aya nusak aya nu ragu buru-buru kurang sama-sama elingan. Da karena memang kan hiji guru jeung seorang guru jeung murid teh salaresna kan kedah nyetel gitu. Mata kan pasangan guru mursid teh eta teh murid sodik. Sok sanajan guruna mursid tapi muridna teu sodik teu matak jadan danten-dantanan. Jantan memang kedah seiring berjalan gitu. Hak guru, hak murid gitu. Jantan mungkin teh kedah paham satu sama lain gitu. Mata kan berbaik sangka we dah gitu ka guru. Artina lamun aya naon teh heungheum urang heungheum ku heula ku diri naon nya maksudna ya Kang. Ulah sampai dugikeun kaya sunguzon berarti kan berlawanan sareng husnudzon. Berburuk sangka. Buah ya Akang teh kieu tah eta bahaya. Nah, kan ai guru teh bukan manusia biasa. Artinya berarti aya kelemahan, aya kelebihanana sami lah usang urang-urang gitu sami. Ngan memang ari adab-adaban murid ka guru memang teu ulah sampai dugikeun aya buah ya Akang teh. Ih geuningan penjabaranna asa cetek amat ya Akang kitu. Kita tak ulah sampai dugikeun ka nimbulkeun suudzon berburuk sangka ka guru. Timbulkeun we berbaik sangka ka guru. Eta naon manfaatna? Ieu supados hate teh teu ngalir ka sisi kagigir. Terus eta we nanti konsentrasi we kana pokok sasaran jeung tujuan gitu. Salapan tanya husnudzon ka guru. 10 mahabbah banget resep kana ilmu guru. Mahabbah we cinta we kan ilmu guru teh. Ya. Sok sanajan misalkan itu geus dijelaskeun asa bosan Akang teh nyebutkeun eta deui gitu nya. Eta deui. Sok padahal mah ketika eta deui teh eta teh ngabahasakeun penekanan. Sing horeng ku bahasana sering dibahas atanapi sering dicarioskeun eta teh ternyata supaya terngiang-ngiang dina hate urang nancep. Ya, nancep dina hate urang. Kapungor abi nu pasti apa yang ngebahas husnul huluk gitu. Abi kamu nu pan lamun kan aya keur Senen kapungor lamun Senen kan upacara sok aya pidato geuningan nya. Sok aya pidato tah. Guru dina pesan pembina upacara gitu. Nges noel we tah pepada eta teh pepada santri. Pasti apa ngebahas naon coba? Nyaho cenah husnul huluk gitu. Eta we akhlak. Aya teh pikeun kana 3 sasihna setiap Senin teh eta di. Ternyata memang karaos gitu. Oh bener apa teh ngajelaskeun eta di supaya nancep husnul huluk sae akhlak dibalut ku ka akhlakul karimah. Sing horeng ilmu teh laras ilmu mah nyaeta ilmu anu dibungkus ku akhlakul karimah.
ternyata dibungkus ku alak anu sae pantesan 3 bulan berturut-turut harita apa teh nyaroskeun husnul huluk we husnul huluk sae akhlak gitu kedah sae akhlak badak ilmu anu salaras nama dibungkus ku sae akhlak atuh harita teh 3 bulan teh asa geus bosen apa teh husnul huluk teh tapi kan ngamalumnya kan kapungkona barudak kene kelas 2 kelas 3 di sana teh kuating di warung bosen apa Senin apa ngabahas husnul kayak gitu. Nah itu teh seperti gitu. Jadi sok sanajan sering dibahas keilmuan misalkan tadi asa resep we gitu asa papangi harita keneh we resep keneh ilmu teh eta teh nandakeun mahabbah banget kana ilmu guru cinta kana ilmu guru etanya 10 nu 11 takdim ka guru ngamalkeun ilmu guru jadi maksudna teh eta tanda ngagungkeun kana guru baik pun secara dohir jeung batiniahna tandana si murid ngamalkeun ilmu guru. Jadi lain ngan saukur sakadar sami misalkan penjabaran antara murid sareng guru ilmu nama sarua yeuh misalkan jeung guruna tapi amal-amalan mah beda jeung guruna. Jadi takdim ka guru teh tandana ngajalankeun atanapi ngamalkeun ilmu guru. Tas 11. Anu ka 12. Inget wae kana ilmu guru, inget wae kana piwuruk guru. Inget wae kana ilmu guru teh kitu nya. Kolebat teh sanes kan saukur wajahna unggul tapi inget kana ilmuna. Inget wae kana papatahna, inget wae kana piwurukna. Saingga eta teh diterapkeun ku urang teh dina kahirupan sehari-hari. Kumaha sobar cek akang teh yeuh. Kumaha syukur cek akang teh yeuh, kumaha ye sudul minah cek akang teh yeuh, kumaha tobat dina tos migawe dosa teh yeuh tah. Jadi inget ka ilmu guru teh jadi sehingga eta teh inget kana naon kana piwurukna sehingga ngajalankeun piwurukna. Ta 12, nu ka 13. Dina ka 13 mah dina setiap amal selalu mujahadah karena gaduh keyakinan bahwa mujahadah jalan ngusul ka zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal teh selalu mujahadah. Ya. Pan ari amal teh arek ngamal sok dibarengan eta teh aya nafsu matakan penting mujahadah teh kitu. Misalkan enjing pagi-pagi kan urang teh berarti kudu salat duha. Tah dina salat duha teh biasa sok aya naon heula tah? Sok aya lolungse, sok aya males teh, sok aya hoream, sok aya ngopi heula gitu ya. Sok aya kitu, tah eta teh mujahadahan. Jadi di setiap amal teh mujahadah we kitu. Sehingga terjadi misalkan salat duha. Gitu. Jadi setiap amal teh selalu mujahadah, rek ngaji kitu nya. Tah eta repotnya mujahadah dina ngaji. Sanajan tos terang jargon wah purun tuluykeun teu purun maksakeun eta cenah mujahadah Kang heuh eta teh mujahadah dina ngaji eta kan sing eta aya mujahadahan dina setiap amal naon sababna sabab nanjeurna mujahadah eta ciri alamat bakal wusul ka zat Gusti Allah kitu tah eta 13 tanya ciri-cirina murid sodik terus kena sakedik di wa ila lamun teu ilam yakun tahta tarbiyatu syekh ya. Jadi lamun teu di bawah pengawasan guru pala yastagilu maka teu meunang katungkul itu si murid teh nya teu meunang katungkul itu si murid bisain ku hiji perkara ila biiznihi angin kalawan izin guruna wa irodatihi sareng pakarepana guruna ya.
anu tadi mah henteu di bawah pengawasan guru naon we kitunya amal soleh. Lamun anu daekna misalkan ke daek ieu salat dua, ke daek ieu puasa misalkan, eta mah anu teu di bawah pengawasan guru. Tapi ieu mah anu dimaksud di bawah pengawasan guru. Jadi kudu nuturkeun pakarepana guru. Tah ieu anu tadi anu disebutkeun irodah murid dina irodah guruna. Eta ieu nya. Kitu nya di ngabahasakeunana. Jadi berarti harus ikuti aturan ti guruna. Komo pan ai muridin mah pan salikin kitu. Salikin. Ngan aya ngana punten. Ieu teh anu dimaksud guru teh nu kumaha? Nu dimaksud guru teh guru mursyid. Ya, katakan singkade. Kudu selektif milih guru. Karena kan ari mursyid mah mungkin kadituna teh tanggung jawab lahir jeung batin. Ulah supaya guru kitunya, ulah supaya guru. Cenah Kang ari mursyid kumaha ciri-cirina? Tah berarti tadi tos ngajelaskeun ciri-cirina murid sodik, berarti kudu saimbang. Ayeuna urang jelaskeun ciri-cirina guru mursyid. Soalna kan pasangan murid sodik pasanganna guru mursyid pasanganna kudu murid sodik. Ciri-ciri guru mursyid, hiji solihin. Naon ari solihin? Jalmina soleh jauh tina perbuatan dosa. Ya. Jadi ngahindar we tina perkara-perkara doraka teh gitu. Ngajalankeun ajaran-ajaran ti Kangjeng Rasul. Terus ngajalankeun parentahna Allah. Terus ninggalkeun larangan Gusti Allah. Ta eta solihin. Jadi syarat guru mursyid nu kahiji solihin. Jamina soleh jauh tina perbuatan dosa. Hiji. Nu kadua nasihin. Naon cenah ari nasihin? Nasihin teh jami anu ngagaduhan jiwa nganasehatan kana jalan anu hak. Baik ka diri pribadina atawa ka muridna. Nasihin tah. Jadi jiwana teh nganasehatan we kitu. Kana jalan anu leres. Nasihin. Nu katilu. Katilu arifin bisyariah. Tayuyu. Jalmina kedah paham ngarti kana ilmu syariat atanapi paham kana ilmu fikih. Eta jadi ulah sagawe mursyidnya saya ngarukun salat teh nyahoan. Mun bae bukan murid boga cenah. Nyahoan teh rukun salat gitu. Nyata cenah teh teu salat guruna walin mursyid eta mah. Singkadenya matakan singkade selektif. Tah ieu teh ciri-cirina. Arifin bisyariah. Anu kaopat salikin litoriko. Tah eta anu kaopat. Mana jalmina kedah suluk. Ari suluk teh anu ngambah kana torekat makom-makom yakin. Ngambah kana jalan wusul ka zat Allah. Jalmina kedah suluk. Ari suluk teh anu ngambah kana torekat makom-makom yakin. Atanapi ngambah kana jalan wusul ka zat Gusti Allah. Eta salikin litoriko. Tanu kaopat. Anu kalima zaikin lil hakikot. Anu kalima jalmina anu tos daukiyah
kumaha daukiah teh ngambah atanapi ngarasakeun atanapi ngalaman kana ilmu hakikat jeung makrifat. Jalmina nutos daukiah atanapi daukiah teh ngambah atanapi ngarasakeun atanapi ngalaman kana ilmu hakikat jeung makrifat. Berarti lamun diringkaskeun nama jalmi anu tajalli hatena ka Gusti Allah. Tah eta nu kalima. Anu kagenep kamilin akli. Nah ini kamilin akli. Jalmi anu ngagaduhan sampurna akalna. Teu meunang anu majdub jadi mursyid. Jadi tekengnya ketika orang manggih jalmi majdub sanes mursyid eta teh. Ya. Jadi ketika misalkan guru orang nuju majdub, ketika misalkan sholat berjamaah sama-sama misalkan jeung guru orang, tapi ketika pas dina makom majdub urang, ya orang sholatna muparokoh. Ya, muparokoh. Jadi teu meunang kamilin teu meunang jami majdub janten mursyid, ya, teu meunang. Bentukna kumaha atuh eta teh anu sampun akal teh. Tawado teu takabur gitu. Efekna teh kitu jadi. Guruna tawado Kenapa tanya? Ketujuh. Hasani siasati. Naon eta teh alus atanapi lemes siasatna. Maksudnya kumaha bijaksana dina memecahkan setiap permasalahan. Katakan hasani siasati teh. Atanapi secara ringkas nama ngababarikeun ilmu. Ngababarikeun ilmu anu hese lah gitu. Jadi nu hese teh cek batur pan liur tadi babarikeun gitu nanti diperjelas gitu. Jadi ngababarikeun nu hese matakan disiasati. Matakan hasani siasati. Apa situasi jadi nanti gitu. Nah tatah 7. Anu kadalapan wasi'i sodri. Pakai sa-nya, pakai sa. Wasi'i sodri. Naon eta teh jembar, lapang dada. Kumaha efekna hampuraan, nyaahan, leuleuy keudeu. Bijaksana gitu. Eta tanya wasi'i sodri. Anu kasalapan arifin bitobakotin nas. Tan salapan. Mana ngarti paham kana kaayaan tingkah-tingkah atanapi makom-makom na jalma jeung ahwal-ahwal na manusia. Jadi murid-muridna teh keur dina makom naon ye nya? Kita jangan ngerti gitu. Abidin apa salikin ya? Tah eta teh matang arifin bitobakotin nas teh gitu. Paham tingkatan-tingkatan makomna jalma. Baik pun ahwalna atanapi ahalna. Tah eta mah cirina nya berarti urang teh kudu ningali selektif guru teh atuh aya 4 kitu tah. Nya? Atuh setengah mursyid kitu teh kitu aya atuh karuhan atuh sadayana mah salapan kitu. Lamun karak hiji urang kudu hati-hati nya. Soalna eta berarti loba cacadan karak hiji mah. Misalkan soleh nama ieu. Misal iman, tapi hampura nyalin dengaran eta. Ya solihin nama ieu. Tapi nasihin eueuh misalkan arifin bisyariah komo da salat tagatok-gatogan wae eta mah lain.
ai hiji dua jeung tilu mah teu mantak ngajantenkeun syarat anu eta anu lengkap. Minimal satengahna. Minimal setengah. Atuh anu saya mah atuh salapan eta. Ta eta teh cirina eta kunaon eta teh dijelaskeun cirina mursid supados urang mungkin kadituna teu kabobodo teh nya teu kasamaran tinggal dumeh lepus cenah mursid nya mah teh salat asar. Ah eta bahaya. Yang kitu. Ta eta mah ciri-cirina. Tapi hakikatna guru mursid kumaha? Salaresna mah pamedi ringkeskeun hakikatna guru mursid nyaeta guru anu sirna dipasihan kakuatan ku Allah pikeun ngahijikeun parku jeung jam'u. Eta ta globalna mah. Ya. Nu teu acan tiasa ngahijikeun parku jeung jam'u berarti can kalabat mursid disebut. Sakumaha hebatna oge guruna. Sakumaha lepus gitu. Mesin pinter atau wah gagah lah gitu. Anu teu acan tiasa parku jeung jamu eta teu acan lebet kana makom mursid. Eta tiasa ngajikeun makom jamu jeung parku. Salajengna itu tadi kan ciri murid sodik tawasnya, terus cirina guru mursid tawas. Ayeuna murid sodik, tanda murid sodik rek diwusulkeun ku Allah. Aya 2 cirina. Tandana murid sodik nu rek diwusulkeun ku Allah ka Allah aya 2 cirina. Mana hiji? Allah masihan himmah wusul nu kuat kana hatena eta murid. Jadi aya alamatnya nu rek tepi ge eta teh nya. Ieu nu rek usul, ieu nu moal usul. Jadi aya alamat, aya ciri. Aya ciri. Jadi himmah wusul nu kuat teh kumaha? Hayang nepi ka Allah teu kahalangan ku naon-naon. Eta kuat himmahna. Teu kahalangan ku naon. Aing teh misalkan loba dosa, bobo aing mah ieu. Lila ieu. Lila kana wusulna sabab aing teh loba dosa. Ya tetep aing mah hayang wusul ka Gusti Allah, misalkan saksanajan ku loba dosa gitu. Tetep aing hayang wusul ka Gusti Allah. Pasti itu aya jalana. Tah eta tah himmah nu kuat teh kitu. Atau bodoh ya aing mah yeuh. Misalkan teu bisa naon-naon. Wah, eta teh moal kahalangan ku bodoh. Aing mah tetep hayang musuh ka Gusti Allah. Yang penting mah bodohna bodoh alewoh we aing mah nanya da tanya aing bukan moal guru ieu. Tah eta tah. Bodoh alewohna tah eta berarti himmahna nu kuat. Tecana loba dosa, loba dosa. Kumaha nya euy? Pas para laur amat ya. Pikeun mah lila kana usulna kuring bekas mantan soalna kuring ya. Mantan kitu misalkan. Oh teh kitu. Boga pamikiran loba dosana atuh aya jalan taubat ieu. Rek ditobatan ku pikeun ka mana bukan ku aing wusul we. Tah eta kuat tah kan himmah usulna. Ayeuna teu pati kuat mah himmah wusulna. Aing hayang wusul tapi loba dosa misal. Sajigan kana wusulna ya. Arek eta arek ngeudeureunan ngajina oge misalkan. Asa mungkin ribu ieu tah eta. Frustasi ka dituna ngecakeun we teh suluk jeung tarokin. Eta mah tos kaciri eta mah. Moal wusul, murid moal wusul. Jadi tandana murid nu kahiji rek diwusulkeun ku Gusti Allah kuat himmah wusulna. Terus nu kadua dipanggihkeun jeung guru mursyid. Jadi murid moal wusul mah moal dipanggihkeun ku Allah taala jeung guru mursyid. Mahjub we terus sanajan loba-loba ilmu na oge.
Mahjub we ulina teh jeung nu mahjub deui we kitu. Ala-akurna teh kitu jeung nu mahjub deui. Pan kuduna masuk sanajan urang mahjub, maka cacampuran teh kuduna jeung ahli wusul. Ayeuna nu himah wusul mah. Misalkan kan pan urang teh keur mahjub ieu, loba mahjub, berarti abra-abra jeung campuran jeung anu himah wusul berarti kan kudu sarua itu. Frekuensi gitu. Gitu. Mata kan ngobrol-ngobrolna pan jadina ngobrolna himah wusul. Saya tanda mereka diwusulkan. Jadi dipanggihkan jeung guru anu tos wusul. Terus diwurukeun eta teh jalan wusulna ka urang misalkan. Ta eta teh cirina. Kunaon mata ku Allah dipanggihkan jeung guru mursyid. Pan eta teh kan warid di Gusti Allah. Tandana berarti eta teh jalmi teh calon mursyid oge kitu. Matakan hiji wali moal nyahun eta teh wali kecuali ku wali. Ku wali deui berat artina kieu. Ketika hiji jalmi terang ieu teh kakasih Allah berarti anu terangeunana kedah kakasih Allah na deui. Naon sababna? Pan awalu pilah wa ausatuhu pilah. Ya. Jadi ku Allah eta teh dipanggihkeunana, ku Allah oge eta teh ditepungkeunana. Ngan secara dohiriahna urangna kudu berusaha naon? Kudu berusaha manggihkeunana mursyidna. Ulah modadag wah pan cenah kawe ge pan waridat ti Gusti Allah nungguan we. Bateng ke anu assalamualaikum ka imah cenah mursyid teh. Maneh teh cenah yang guru mursyid man kitu mah. Ai guru mursyid mah tara ngakukeun mursyid. Lamun anu ngakukeun mursyid berarti eta teh palsu mursyidna. Teu dengan tarangan nganisbatkeun yen manehna mursyid. Teu sing kade. Anda mengatakan ulah ka bobodot teh ku bungkus. Gemah ieu mah saciduh mah tuh misalnya saucap nata. Ciduhanana nanti saeta jadi ngajadi wah mursyid dengan keula tingali we kurang salapan eta. Aya teu nu salapan eta. Gitu. Kunaon pantak ku Allah dipanggihkeun jeung guru mursyid. Eta teh calon-calon murid anu bakal wusul ka Gusti Allah teh. Pan guru mursyid aya dua kekuatan ti Gusti Allah. Mana kekuatan ti Gusti Allah? Nu kahiji ngancurkeun hijab murid. Eta tandana. Ngancurkeun hijab murid. Jadi guru mursyid teh ngagaduhan kekuatan ruhul a'dom. Mampu ngancurkeun hijab hatena murid. Diurai tahap demi tahap sehingga menghasilkan wusul ka Gusti Allah. Jadi ku kekuatan ruhul a'domna guru mursyid eta teh. Eta nu kahiji. Anu kadua, kekuatan ruhul a'dom nu jadi guru mursyid mampu ngabimbing ruhani murid nu keur taroki jeung suluk. Matak di mana mun salah niat atanapi tiko sewad eta si murid biasana sok kolebat datang wajah guru nembongan. Jadi lamun teu kokolebatan wajah guruna berarti bener tidak gaya bener. Ker poe kan kolebat atawa sok manggihan dina impian. Dina impian teh biasa nama sok sesuai jeung piwurukna sing bener. Kade anjeun ibadah teh sing bener. Tah biasana kitu ketika dina kosewa dina praktek dina peribadahan. Mahan kapungkur si abdi ku guru teh titah ngabayangkeun wajah guru. Bayang-bayang wajah guru teh. Rupa guruna heula kitu. Rupa guru dibayangkeun. Pan ari rupa guru mah ruhani eta teh. Naon maksudna? Jin moal bisa nyalirukeun. Rupa guru mursyid mah jin moal
Jadi ngabahasan kolebat aya wajah guru ta eta teh jin moal bisa nyalirukeun wajah guru mursid. Penak atawa misalkan penak dina pangimpian jin moal bisa nyalirukeun mangrupa guru mursid. Kolebat misalkan rupa guru mursid atau datang dina impianana eta si murid ta eta bener ruhani na anu datang ka eta si murid. Ya, matakan kapungkur sok cenah eta apal-apal heula wajah apa sok tepikeun ka kecawi kitu sok apal-apal heula rupana akang. Tepikeun ka bentukna kieu supados henteu ka eta kana ka salin rupa. Jadi upami terang titik sedetailna mungkin guru eta teh yakin dan memang jin moal bisa nyalirukeun seperti kitu wajah guru mursid. Ruhanina guru mursid jin oge moal bisa nyalirukeun ya. Soalna eta teh ruhanina nu tos wusul ka Allah. Nyalirukeun naonna? Nyalirukeun rupana, nyalirukeun sorana, nyalirukeun jisimna, nyalirukeun jirimna. Jin moal kuateun nyalirukeun. Jadi ketika aya kolebat wajah guru atanapi nepangan dina alam pangimpian eta teh kaya bener eta teh ruhani guru keur nepungan ka si muridna. Ya. Mun urang rek ngabayang rupa guru teh sajatina eta teh ruhanina guru. Ya. Kitu guru mursid mah memang aya kekuatan ruhul adom nu hebat ti guru mursid ketika ngadatangan murid-muridna gitu. Kade lain kultus tapi nya ieu ya. Lain musyrik, lain mah nanti kata. Nanti lain nate. Nanti lamun ukur-ukur lain mistik. Ya. Sanes mistikus sih mah sanes kultus. Naon sababna ditekankeun sanes mistik? Dina ngabayangkeun rupa guru dibarengan hate inget kana papatah guru. Kitu maksudna. Matakan sanes mistik, sanes mengkultuskan guru ieu mah. Ya, misalkan bayangan guru aya ta eta teh si murid sodik masuk dibarengan jeung papatah guruna kitu nya. Papatah guruna. Da mun aya inget kana rupa guru pasti bakal inget kana papatah guru. Sugan inget kana rupana biasanya kan sok kolebat, kadangu papatahna gitu. Kabayang naon piwurukna gitu tah. Ta eta teh jauh berarti kan jauh tina kultus. Jauh tina musyrik kopina. Mun kerugi misalkan usaha. Ingat ka guru pasti inget kana papatah. Nah, sing sobar cenah mah dina nandangan pilara. Da eta teh ciri alamat urang bakal naon? Bakal subur. Lamun sobar teh kolebat wajah guru terngiang we piwurukna. Ta eta teh jauh tina kultus. Jauh tina musyrik, jauh tina mistik. Dan sababna kolebatna wajah guru eta teh yakin ruhanina guru. Antukna nerap naon papatah kabayang rupa papatah guru. Ta eta matakan teu bisa disalurkeun ku jin teh kitu. Jadi nu penting naonna atuh? Inget kana rupa guru, ingetna kana piwurukna nu pentingna mah. Eta nu pentingna. Lain inget kana rupa guruna tapi inget jerona naon papatah guru. Nah, atanapi piwuruk. Nah, sehingga ngajalankeun piwurukna. Jadi moal samata-mata eta murid disambungkeun jeung rupa guru kecuali eta murid keur rek dimursidkeun ku Gusti Subhanallah. Kitu tanya. Jadi memang kedah frekuensi, kedah sagelombang. Lamun cek bahasa akang kapungkur sapertos tanda narik dimursidkeun sagelombang jeung guru, safrekuensi jeung guru, sahimah jeung guru, antukna guru wusul murid ge engke teh milu naon? Milu wusul. Aya we bahasa
bahasa akang sering diucap sok sanajan gerbong urang pinuh kuruntah tapi ngait kana lokomotif anu hade eta teh dugi we ka kota. Saur bahasa akang matakan kedasa frekuensi antara murid jeung guru, kedasa gelombang antara murid jeung guru, terutama guru mursyidnya berarti muridnya kedah sodik gitu. Jadi muasapati eta ruhani murid bisa papangih jeung ruhani guru mursyid kecuali rek dijadikeun wali eta teh ku Gusti Allah. Atupan mursyid mah wali. Kadina makom naon gitu. Jadi muasapati murid papangih jeung mursyidna ta eta teh murid rek dijadikeun mursyid. Calon mursyid selanjutnya. Ta eta nu disebut murid-murid calon wali teh kitu. Ya, nu sok sabayang, nu sok sarupa, nu sok satingkah, nu sok saelmu jeung mursyidna. Luar biasa. Kapungkur teh penjelasan pelajaran kitu abi sok rada eta. Ek sebatkeun mistik heuh sok rada puringkak kitu. Eta akang ngejelaskeun eta penuh penekanan. Masih kena emot gitu. Penuh penekanan. Karena memang kedasa eta, kedasa rupa, kedasa rimbag, kedasa bayang, kedasa hal, kedasa ihwal sareng guruna gitu. Tah nya cenah Kang kumaha identikna guru mursyid titenan anu tadinya nu salapan tadi. Eta teh ciri wali eta teh sabenerna mah. Memang zaman ayeuna cenah Kang aya wali atupan seueur ribuan. Amun teu aya wali mah rugrugnya alam dunya enak. Rugrug. Wali mujtaba, wali nukoba, wali gawas, wali aprod. Wali anu eta geuning anu sok dipun akhyar. Nah aya wali akhyar. Ali wali ahyar teh jami anu ngawuruk ikhlas dina ngawurukna eta wali ahyar. Para guru anu miwuruk tapi miwurukna ikhlas dina ngawurukna berarti tajali dina ngawurukna eta wali ahyar nu jelas. Katakan ulah sagawaya baturan aing eta teh baturan tukang ngobrol jeung dahar misalkan buatan aing we sagawaya buatan aing sok bahasa cenah sok kumpul ngariung cenah keur dahar ge teh baturan aing padahal baturan mah wali ahyar baturan mah wali ahyar ulah coba-coba nyebut babaturan gegabah eta soalna naon benten makom kitu benten urang mah ulah eta nya ka guru ulah urang-urang kitunya anu jan muridin makom salikin sok sanajan guru mana bae oke kitunya guru mana bae oke anu ku urang tos katinggal misalkan ciri-cirina atuh ulah eta lah ulah nganis bakeun bawatan aing cenah eta dahar sok sanajan ngariung daharna benten urang memisalkan sebagai murid ngariungna dahar teh lauk asin we tapi kan ari wali ahyar mah ngadahar asin teh hatena di hadrat robi. Hade teh di hadrat rububiyah hatena. Mungkin apa pas kagetna ke pas di alam barja. Dugikeun ka alam mahsyar. Kan teh kan ditataan eta teh. Ih geuningan batur dahar teh. Atana babaturan dahar misalkan. Urang di lemur urang sorangan misalkannya. Bebaturan misalkan aya sok aya bebaturan dahar gitunya bebaturan ngopi gitunya bebaturan aing eta teh wali-wali naon cenah bebaturan ih teu nyahoeun we teu nyahoeun we atuh manehna mah ngopi teh sakadar ngopi ai wali hayar mah teu pan ngopina ge di hadrat robi di hadrat rububiyah teh na wali hayar atuh anu alit-alitan ta wali hayar disebut wali akhyar teh nyata jalmi-jalmi anu ngawurukna ikhlasna luar biasa. Artinya ngawuruk teh sanes ngawuruk saperti kieu wae nya atuh menasehat ke orang lain gitu. Nasihin. Eta wali-wali akhyar.
Matakan jalmi-jalmi anu lapang dada, jalmi-jalmi anu mengeluarkan kata-kata mutiara. Tapi lain jang bau nanti jang papai sungko statusnya kata-kata mutiara. Maksudnya kata naon ya, kata-kata mutiara anu nganasehatan nasihin atau mengandung hikmah gini kan. Itu teh lamun misalkan ikhlas we dina eta dina makom eta berarti kan wali ahyar eta teh. Matakan sueur matakan ribuan wali. Matakan kunaon cenah upami teu aya wali naon alam dunia rugrug upami teu aya nasihin we hegra. Tu dunya geus hancur nya. Hancur atuh upami tos teu aya nu nganasehatan. Anu nasihatna anu ngaburukna anu ikhlas. Geus hancur alam dunia, matakan leres eta teh. Matakan lamun teu aya wali hiji we di alam dunia tos. Matakan wali teh ribuan nya. Jadi sok sanajan misalkan urang teu katingali jalmi teh wali apa lainnya tuh kan urang mah kedahna naon kedah saling hormat menghormati we nya. Jadi kitu tah untuk sementara rupina mah sakitu heula. Jadi ieu teh supados urang paham urang ketika misalkan ngaguru atanapi janten murid guru hakna kumaha murid hakna kumaha supados urang kapaham. Jadi mudah-mudahan ieu ku jalanna ku ditamrakeun warid ti Gusti Allah ngabahas perkawis guru mursyid atuh urang oge mudah-mudahan sing ngalebetkeun ketika keur ngaguruna atuh janten murid sodik ketika urang dina sawaktu-waktu aya dina makom mursyid atuh urang janten guru anu mursyid. Mudah-mudahan ku wasilahna ieu tandaannya duging ka mana bieu nya kan bieu kananan kana yeuna bieu wa iradatihi nya wa iradati sareng pakarepanna itu guru nya. Jadi ila biidnihi angin kalawan izin guruna wa iradatihi sareng pakarepan guruna kitu nya. Eta tah tandaan supaya mungkin nyambung gitu. Nah mudah-mudahan urang ku wasilahna ieu ngaos aya berkahna ieu ngaos sehingga urang di paparinan panjang yuswa ku Allah Subhanahu wa taala dibari dia barengan ku kasehatanana sehat jasmani sareng sehat rohanina sareng mugi oge ku berkahna ieu pangaosan urang di paparinan rizki dohir sinareng rizki batin anu melimpah ku Allah taala pikeun bekal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala dilancarkeun dina pakasaban urang hasilna oge di paparinan rizki anu berkah pikeun bekal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala sehingga urang ibadahna diwusulkeun ku Allah ka Allah Subhanahu wa taala. Saterasna mudah-mudahan ku berkahna ieu pangaosan rumah tangga urang sing dipupruk ku rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Anu teu acan rumah tangga mudah-mudahan sing dipaparinan ku Allah taala pendamping anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala sehingga ngajantankeun keberkahan dina sagala rupina ti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna katurunan urang mudah-mudahan sing janten katurunan anu soleh tur soleha, katurunan anu manfaat pikeun ibu ramana, katurunan anu manfaat pikeun nusa bangsa sinareng agamana. Mudah-mudahan katurunan urang sing dijantenkeun ku Allah janten jalmi-jalmi anu sukses dunia sinareng akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salang mudah-mudahan ku berkahna ieu pangaosan ahli-ahli kubur urang sadayana anu tos teu aya di alam dunia anu tos ngarantunkeun mudah-mudahan ku berkahna ieu pangaosan mudah-mudahan sing marantena sing maotna husnul khotimah maot anu nyandak iman sareng Islam maot anu dipaparinan nikmat di alam barzahna kuwasilahna ieu pangaosan sing dipaparinan ku Allah taala wargi-wargi urang anu tos taraya mudah-mudahan sing dipupruk ku rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi niyah wa kulli niyatin sholihah nas'alukal ijabah ba'dal mazkur bi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lidina amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wajada wal ashabi man qad wajada rahmat sinareng salam mugi tetep salamina rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina salli wa sallim daiman ala hamadan salli wa sallim daiman ala hamadan wal sallimna minal afati wal balwa wal sallimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba tina pancabaya sinareng cocoba. Allahumma shalli wa sallim wa barik.